Balas ya, ini sorangan bapak. Bang, udah kasih paisa saya terus gede-gede bapak. Nah, Naon sia, gambar gua aing sia teh. kayak naon, Bang? Sia ini fisik gambar gua aing nyuk. Bapak teh sia teh. Jangan tanya bagaimana. Cuk, yo, ya kalau nggak duit, Sabaraha Isal? 150 weh. Ah, ya salah 150 mah. Emang gimana gitu maneh? Iya yo, aing pesen sendal euy. 3 paket teh, leges datang tah. Sendal naon, Sal? Nempo urang, cing. Sendal hampre tah. Sendal kulit asli, yo produk Garut, cuk. Tah, bisi maneh ek meuli nya. Dina Shopee aya na Tokopedia aya. Tapi itu kulit asli, Sal. Ya heueuh atuh, kulit asli ieu mah aslina. Tapi dah heueuh euy. Oh, geus gawat ka dieu keur nginjem heula. Supaya gocap mun aya mah. Itu Aya, tukang- pas pisan coba kocapna ge. tukang paketna nu nungguan euy. Heeh. Tapi eta duit bayarna iraha, Sal. Engke gampang atuh kos jeung saha wae. Embung aing malah ulah gampang-gampang. Kita bisa dibayar ku maneh teh. Dibayar ku aing kunyuk ayeuna ge. Ieu mah pada we tukang paketna nungguan sisi jalan. Bawa we ka imah engke bisa teu percaya mah. Aing aya di imah. Nah, heuh kitu si Isal teh euy dibayar. Aing pernah mah teh dibayar, nginjumna we babari. Aing mayarna meni hese. Nah, kitu si Isalna euy. Aing porsan teh eueuh, aing puting teuing nagihna euy. Lah, ajaran lah ku aing. Sal. 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 Isal. Sal. Sal. Isal. Sal. Si Ucup ieu mah. Sal. Lain tembalan atuh paisa. Lucu gua gorowokan teh dulu. Lah, keun wae Pak. Ngajak we ulin ke urang misi bangor. Ajak bangor naon paisa? Ngajak we mulung kadu Pak. Si Ucup mah mun eueuh teh mulung teh meunang mulungna. Sok ditaekan. Montong enak. Wah, aing udah carekan cukup mah. Babal teh ajak bangor ini. Babal. Naon sia keh? Ngajak bangor we sia teh ka si paisa babal. Ji, naon, Bang? Ka dieu sia keh. Bapak teh sia teh ngajak we bangor ka si paisa babal. Mohon maksud saya, ini tuh sorangan tong aing ngajak apa sih paisa? Tuh manusia teh gede-gede babal. Mana ngajak bangor ka si paisa? Balas ya, ini sorangan babal. Ngajak bangor ka si paisa sia teh gede-gede babal. Nah, Naon ieu sia? Gambar ku aing sia teh. kayak naon, Bang? Sia ini fisik gambar ku aing nyuk. Babal teh sia teh. Kapret ku aing geura. Tuh mangken teh sia teh. Naon ieu sia? Sendal tinggalin. Babal teh. Ah, goblok. Niat erek lagi. Hutang aing kalau dicarekan ku Mang Doyo. Wah, ieu mah pasti akal-akalan si Isal. Ti beurang ge aing geus piling ieu mah. Mah balik nginjemkeun duit ka si Isal mah. Aing mah sakali-kali deui nginjemkeun duit ka si Isal lah. Cuk, namanya kalung teh ngidar ku ayeuna. Kubu aing teh hujan Sal, aing geus ngindar ti lebak di komplek. Di komplek. Heeh. Cing masih wanian ke. Pan di komplek eta mah garala ku Cuk. Jalan mana ge? Galak kumaha tuh Isal. Kabeh ge ku aing mah dilayanan ken sakumaha galak nagenan. Baheula ge ku aing ini dicarekan Isal. Kenapa dah naon saya nyerekan ini. Cekang aku wae Isal, sakilo geura dah yang 17.000. Atau 17.000 mah minimal aluminium kehed 17.000 mah geura nah tak. Montong kitu ke. Ulah galak sia bisa anu nanggung kumaha. Teu sieun Sal bagi aing mah. Aing mah geus diwaris ku aki aing ilmu bela diri. Yo Sal cek aki aing ge lamun kana repet cenah tinggal sambat cenah ngaranana. Sambat naon ke? Ho ngaran aki aing 3 kali cenah Suhadma. Tah kitu. Jadi ayeuna mah kana kumaha ge wani. Wani aing mah sok kumaha ge aing mah hiji banding 10 pokona mah. Jadi teu sieun we ka komplek nu galak teh. Ante lah pokona mah ku aing mah dilayanan kumaha ge lah. Atuh. Sia ngajaran ngecak ilmu aing. Loh, Aing mah teu masalah. Ayo Mana kitu kieu ge. Hok jagain sia. Wah, bakal kan aing sieun. Hah? Sok di mana? Ini lapang di mana? Datkeun jeung aing enak kene ge. Aing teh sieun sia. Sok. Ya, hanya ho, ku aing ge gelas didagorkeun na talang aing. Bencari gelas. Sia naon ka aing? Sok, aing kene ku aing tungguan. Naon deui sia mong? Henteu. Sok, tungguan enak kene ge ku aing. Sia kumaha pan cenah wani. Heuh wani aing mah. Sudah Sal aing kagertak kitu mah reuwas. Sia huntu hungkul ke teh. Karena tadi wani kalau kumaha ge. Oh, aing mah aya nama wani.
Aing ge ieu di dieu sok. suarna. Aing di warung si Mandoyok. Sok tungguan ku aing. Setuan di kalapang mah. Sok dulu. Hok. Naon geus ya? Hah? Itu. Sok sia kawan imah mun heuh. Tungguan ku aing. Baik. Naon? Itu. Barang bekas, barang bekas, barang bekas. Mang. Meseran barang bekas, Mang. Nyaa, meseran barang bekas. Oh, kalarasan, Mang. Tuh, bumi nu hejo itu badai ngical cenah. Oh, siapa tuh, Mang? Hatur nuhunnya infonya. Mohon, sok. Oh, ini sama ini gimana teh? Teh, punten bade teu maros, anu ngadu bumi ieu ka mananya? Abi, bade kumaha kitu? Oh, si Teteh ieu nu ngadu bumina. Beda saur si A itu nya di dia aya barang bekas. Hah? Barang bekas? Udah nggak ada, di sini mah baru kabeh. Oh, teu aya teh. Nya atuh atur nuhunnya teh. Ya sami-sami. Da teu aya barang bekas lagi di ditu mah. Hah? Pira ku teu aya, ah? Teu aya, A. Rabi tadi tos ka ditu. Yap ngayap jeung abi yap, pira ku teu kapel. Rahayu. Yap. Tah, pan ieu aya. Mana? Ai sia kan meseran barang bekas. Uhun, A. Heuh, pan ieu tah sakitu gede. Ari maksud si A teh kumaha nya? Mohon pan ieu bekas abi, ah. Sok we madamikeun tah ari harga nya. Abi we heula, ayo. Oh. Naon malah? Ah, teu naon, Atuh kunaon nempokeun we awewe urang? teu naon. Kabitanya. Goblok ngogok ka aing. Nah, Mang, kamari mah lain nu ieu nu dibawa teh. Kamari mah nu ditiung, coba geulis pisan. Nah, ieu mah beda. Nu mana, Ket? Anu ditiung kamari ka mana? Ngora keneh, geus diajar selingkuh. Ceh, nasaha aing mah kamari mah teu ka dieu. Teu moal awewe sasaha. Balanja kain ka Majalaya Tekstil nang ka ayeuna. Siapa kemarin dia bawa cewek? Ya, Kamu ngebohong? Enggak. Kamu selingkuh? ya selingkuh. Ih, kamu mah gitu. Geus teh teu kudu jadi menikahna juga ka ditu serangan balik. Jeh. Nah siapa rara Ken ngomong teh? Jeh. Aing ngaruntakeun hubungan aing. Matakna ulah sok ngogok ka aing. Maneh karek diruntageun sakitu oge geus leweh tah. Geus sok ge menang dia we mah loba. Sok we nu mah geura balanja heula tah kaen. Loba-loba puguh hiji gese sia mah. Geus gampang, geus sok balanja kaen mah. Balanja wae. Atuh aya uang milihan. Sok tenang, kalem sing tenang sok we udah ieu meurigan. Anu ieu ya. Ieu, Eta hungkul. ka ieu. Ieu 10 meter. Kaya saayana yo. Ka ieu deui yo. Ka ieu yo. Ieu 2 meter ieu. Anu ieu 1 meter lah. Ieu 1 meter setengah. Nu ieu 2 meter tanu ieu yo. Gas lah sok. Oke, ku aing uang hitung heula. Sok. Akan sia teh ku aing gawean. Aduh, si kuyana ka mana ieu jelema? Aduh. Anjing ngagawe keun ieu mah ka aing. Wah, ieu barang si potongan kayana.